Jeung jurik, serangan lah. Masih kena aya rasa cinta nge sekolah. Ayalah, masa eueuh. Oh, kartu ruban. Aya Suka ngomong. cita diri wa baiknya. Tah si Wes. Disebut jeung centong enggak? Jangan lupa like, komen, subscribe, Peta TV. Baharieum hirup jadi janda kuliah engis ngajar. Kurang naon si aing teh. Sakit junggal poe. Salah keneh bae eueun dae. Habis ya. Diwiri bereman, alis dihideungan. Naon deui sinu kurang bulu mata geus cetat geus saharini tan penyanyi tanya. Olah. Barelet kiwari mah lalaki teh ih. Tuh kurang naon aing biwiri bereman tuh alis geus bulu mata centar tuh. Ih. Janda sakieu bulena. Rumasa doang teu boga bool semok. Geus lah aing curhat jeung kaca mesok tepugu. Mudah-mudahan rezeki lalaki mal ka mana. Geus lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalan, Mak? Kerdang dan aya naon maneh? Si Ali mana? Si Ali. Jieun mah keluar tadi. Ih, keluar. Yang ka dieu. Perlu naon? Aya perlu jasa mah. Betul kerucutkan itu. Cendaang. Hayang naon di jero? daang. Ngorehan we atuh. Ngayan teu ngoreh ih. Berit bae ge, ngorehan sorangan. Beurit, sarawakan jeung beurit. Sarwana geus geura ka ditu. Atuh, coba ditong ka jero aya naon. Oh, ditu. Yang bae pedang. Aya datang minta daang, kari nanyakeun si Ali. Teu jelas teh jelema. Ganggu bae. Kurang menor gincuna lah. Ganggu bae ongko. Ma, piringna mana? Di luhur para. Ih, kudu naik atuh. Dirak lah sia. Oh, weuh, aya ge emuk. Hamjadah bawa tangan geus di ditu Ah tuh, ya kageureun korean kena acak-acakan heuh. Sabodo sia ka ditu lah. Oh, nana tuh, ya keteangan lan. Piring geus dikumbahan. Tiga make doang oge ku hararese. Ma, sendoknya di mana Tangan di material atuh. Ih, material malah lain sendok. Dinaike dengan sendok ge aya dina di wadahna. Kita ngecor meureun. Ada melepet ya. Mana dia ke dia meuli euleun ke material? Ai sia kudu nanyakeun ka material aing mah bahasa doang nu kitu ge. Atuh sendoknya di mana geura lah? Jangan pan boga panon maneh. Tak ka deuleu. Ka dieu ge aing nyolok. Ya. Geura ka ditu tangan. Hamjadahnya metanya tuh doang ka dieu ku hararese. Ah, centongna mana? Astagfirullahaladzim. Ayeuna centong ngaganggu aing bae keur dangdan. Ya na jero BH aing. Akutang. Oh, kan garap di kodok. Tolol. Ih, Mana? astagfirullahaladzim. Centongna BH emang teu panas. Ih. Ayo ke. Iya. Di mana? Tah centongna. Oh, iya, heeh. Cara gua. Hayang nyatu ngaganggu aing bae keur dangdanan. Dikeselin eta jelema. Aing tuh keur dangdan tadi diganggu bae nek catu menyatu. Sangun asakeun, piring geus menang ngumbah. Dengan centong di bejana kutang, heueuh bae na kutang kat koplok. Dasar janda. Ripuh, aing ge maraban anak aing teripu bisa neangan. Ieu saha? Tetangga oge kurempong. Mak, Naon deui sia? ai mau kunaon? Mbak-mbak bae. Ih, cek aing si Deri. Emang daun si boncel. Tuh di jero. Ternyatu. Jeung saha? Jeung jurik. Serangan lah. Oh, jadi si boncel lagi yang nyatu. Heeh. Ih, pas amat, Mak. Nyatu ieu. Geus ka dapur yang itu lah. Pusing aing lah. Anak aing eueuh.
Maraban batur deui. Mending anak aing nyatu mah. Seleun ganggu aing keur dangdan bae. Ma, centongnya semputkeun si boncel. Deui! Bikeut teh centongna eta. Bohong mak, centong eta dina gentong gitu nun. Ngetna tuh dina gentong coba. Ih, aya tina langsung. Geus bisa kalian sia teu tina saeng. Oh mak, ini dipindahkan ke seng yo. Aduh, Gusti. Ih, oma tuh dipindahin ke saeng. Aran jada, boncel. Sia kunang torogan anak hirupna. Bikin kasih uwes. Batur poek mah bisa nyeluk ke sia centongna. Kenyokot centong mah areng deui. Dilihakan. Kita amat ma, ih. Nu lagi ya sia anaknya ratu di mah aing rariweuh. Ma, Nandi bae sia. sangungnya dibeakeun. Dibeakeun. Oh, Aya kene oge. oh beak si boncel. Aya tuh di kanang hayam papan hakanan ku sia. Mang was hayam kitu. Dia riweuh sia tuh manggeus duaan bejis boncel. Kugus beak dibeakeun. Sabodo lah ngaganggu aing bae. Bohong mak, sanggup nawa pakai nege. Oh, ma beak. Oh, kali kieu tuh lo pakai ne. Iya bisa buat song lo pakai nege. Oh, wah beak. Eta aya centong na. Centong teh sangu ing mah. Itu centong uruk naon. Sangu. Tuh eta. Sangu na beak. Beak-beak teh kene. Oh, wah. Jeula tuh. Oh, sangu mah kene. Cek nang kemana tahu. Eta jeula ge. Tuh, ruban. Ai Bisa sia kita diriweuh bae nya. Tah si wes. Disebut jeung centong mah. Mungkin tuh kan ruban gitu ta. Tuh bebeja. Sanggup beak cenah song lo kene. Jelas yo. Geus geus sia ulah ribut bae. Tinggal daang doang oge nyatu di mah aing yuk. Oh, ma, oh, ma, oh. Oh, geus lah. Tadi kan deung bae anak aing geus nyatu sian nyatuan deui. Ma, lo kemana? Ayeuna nanyakeun lauk. Ipan oh, sanggup doang ya mah. Si aya sangudang bersyukur. Sia lamun hayang lauk mah di sawah. Embung ngalalaukna di sawah nyatuan tuh jeung tarasi sia kadinya aya uyah. Sia sih. Siap ya enggak? Ya, ayo orang nangis punya jadi. Ayo. Apa Cina? Kariweuh tinggal nyatu doang di mah aing. Aing ngemelang ka anak aing gua balik sia ngarareuna nyatu di mah aing. Cadah gua can anggeus pan aing tadi. Aing sagincu deui. Pak. Nek dak masih ka jero tuh. Eta emang karek datang tawaran dang. Atuh lah kebeneran ye. Da datang ka imah aing nyatu doang. Ludes beakeun sia kadinya lah. Kebeneran lapar. Aisyah di dia kenaon nya ratu. Oh, Di sini naon datang ke dia tuh. Karek datang assalamualaikum doang hajur tawaran ku si emak. kak dang sekali jeung uyah. Aing jeung uyah. Nah, Bener sih jeung ya. Kau temu kali lauk cenah. lamun sia yang daang jeung lauk tuh neangan kagalian. Di sawah. Oh, soalnya Aisyah kali itu amat. Geus lah aing sarua bae nek dang jeung uyah ngeunang sakitu doang. Sabodo Daripada lah. barang kosong. Kau jeung jeung uyah. Mak, ini barudak teh, Mak. Aya tuh di jero nyatu, sia nek nyatu sakalian ka ditu tuh. Kendaraan. Heeh, kerdalahar. Nek aneh budak. Oh, ini barudak. Budak ke jero atuh apaan coba cari ke di dia tuh. Iya, roh kendaraan. Oke, kumaha di gerokeun. Atuh di tangguan, manehna kerdahar. Nek disieukeun dahar sekalian yuk. Kajen lah, kajen. Ah, cari atuh di dieu. Menang liuk ya menang. Menang. Ngomong-ngomong, nek ka mana sih sebenarnya nangkeun budak segala? Atuh lain rarehe teh biasa arah ya di Komo di mage hatena rehe udah ngabaturan. maksudnya. Atuh pan mak geus kebel janda. Oh, maksudnya hubungan nah jeung urang. Atuh yang gitu, iya. Atuh sorangan menyendiri, komo di emak gitu. Emang nek kieu bae. Iya teh mah hayang kumaha gitu. Atuh hayang teh lopna teh bersatu atuh sama Panjul. Ih, maksudnya Ih, maneh mah teu ngarti perasaan emak mah teh bogoh ka. astagfirullah. Atuh izin ke anak mah geus kolot ya. Justru eta penyenangan calon bapak. So, kumaha tuh? Lamun dipikir-pikir panang-panang mah malah sok tinggal teh aduh ieu mah dijamin salakina soleh ieu mah bager. Soleh lain soleh, Panjul. Soleh. Maksudna bager ramah itu Oh, tanggung jawab. gitu.
Ulah cekal mah isin ke anak tuh kabar udah kejar lo ih. Gak usah saha, berapa di jero ieu pokona Ah naon. maksudna naon eta mikir deket-deket bae. Teu meunang. Atuh lain teu meunang mah, teu beurang isin ka barudak ih kudu lahar di jero aja keluar ke. Daek digerebeg. Gerebeg emang naonan kitu emak pantun naon cuman diuk doang. Atuh lah deket-deket yukna. Jadi isin yang sekolot Kalau kieu boga rasa cinta mah teu naon aa. Emang masih kene aya rasa cinta nge sekolot. Ayalah, masa eueuh. Di sekolot mah isin ke anak Ya emang kunaon teman umur ai cinta mah. Tapi bung panjul mah cintana ke anak emak. Aduh, anak mah maka dibikeun moal ngalengkahan kolotna heula. Ih, bang panjul mah teu bogoh ka emak, bogoh ke anak emak. Sebeuh lah. Emang panjul. Iya budak teh dah lahar di jero. Beuing mah. Ih, Datang minta dahar. Mak nuhunnya. Terus si Aina ke mana? Oh nambah deui. Nambah deui. Oh, Ngasih ai segala. aya. Ai. Terus salah sih, mama tadi nawarannya nah, jar teh iya ya budak. Harus Nuhunnya mak. balik sih. Balik. Supaya aduh betong. Kumbahan heula urut. Geus. Geus, Geus si ai cenah. Ih, geus dah lahar we balik gitu. Atuh jelema Atuh, deui nambatkeun mama. si Ai Ada pa. daekan mere dahar jelema teh jarelas. Heueuh meuning mere dahar ka Aa. Muah. Neuk ilu jeung budak baes. Weh, wes tungguan yang ngilu wes. Ih, apaan Jan? Ah, Action! Bohong mak. Lagu sungang Action! bohong mak lagu lagi. Action! ya nabeha aing. Action! Piring geus dikumbahan diteuneu narak masih keneh nanyakeun. Mak. Action! Uga piring yang geus dikumbahan. Dia make doang oge nyokot ekonto. Action! Uga piring geus dikumbahan oge, narak tinggal nyokot doang. Bae. Mak. Hamjada naon deui? Piring di mana? Narak. Geus diangkat ke panggih. Kangen. Action! Aing sia baru ngomong ke material aing eta mah bahasa doang. Eta senok eueuh. Aing ge sikup sia emang sungut sia.